hartosna mukhafafah ibu-ibu bapak-bapak? Hartosna mukhafafah teh anu dientengkeun. Khaffafa yukhaffifu fahuwa mukhaffifun wadaka mukhaffafun. Isi maf'ul anu dientengkeun, khaffafa ngentengkeun, mukhaffafun anu dientengkeun. Nu kadua najis mukhaffafah hartosna najis anu dientengkeun diringankeun. Naon sababna eta najis disebat mukhaffafah? Sabab eta najis enteng nyucikeunana teu berat. Disebat we najis mukhaffafah. Engke naon-naonana bakal disebatan insya Allah. Anu katilu najis teh wa mutawassitotun. Najis mutawassitoh. Tawassato yatawassatu tawassuton. Fahuwa mutawassitun. Naon hartosna mutawassitoh? Waleranana mutawassitoh teh adalah najis anu pertengahan. Hartosna mah pertengahan dina tata cara nyucikeun nana. Disebut berat teuing henteu, disebut enteng teuing oge tah eta namina najis mutawas. Urang uihan deui najis teh aya sabaraha bagian? Ditilik tina naonana aya 3 teh. Ditilik tina tata cara nyucikeun. Hiji najis naon? Mugoladoh berat nyucikeun. Nu kadua najis mukhaffafah enteng nyucikeun. Nu katilu najis mutawassitoh. Ieu mah pertengahan kaasup berat henteu, kaasup enteng henteu, tata cara naonana teh nyucikeunana teh. Nah, ayeuna urang dilajengkeun naon anu kalebet najis mugoladoh. Nu kahiji najis teh najis mugol berat. Ieu mah tata cara nyucikeunana. Tah nu kalebet najis mugoladoh teh naon? Al mugoladotu ari najis mugoladoh najasatul kalbi eta najis gogog. Walau mu'alaman sanajan gogog mu'alam anjing anu sok diwuruk. Janten sakur-sakur gogog, bade gogog pinter, bade gogog boloho. Ya. Naon ari gogog anu pinter? Aya gogog pelacak. Eta mah sok dilatih, bahasa Arabna teh kalbun mu'alam. Ari kalbun mu'alam teh gogog anu sok dilatih. Janten we pinter eta si gogog teh. Nah sok sanaos gogogna pinter, sekali mugoladoh tetap kalebet najis mugoladoh berat nyucikeun najis gogog teh eta teh. Kumaha kenging ngukut gogog? Kenging naon make teu kenging? Ngeun pedah kedah apik lamun kakeunaan najis gogog. Teu naon ibu-ibu pada ngukut gogog, mangga asal tiasa nyucikeun najis etat najis gogog. Lamun eta si barang anu kanajisan ku gogog teh bisi kacanak salat kitu eta teh. Ari teu kacanak salat mah da moal kacanak salat, moal dibawa ka masjid. Keune teu disucikeun, keune capek-capek gitu. Ari moal naon mah? Moal kacanak salat, moal naon? Moal katuang.